Ayat salajengna wa aminu sareng kudu ariman, kudu ngayakinkeun aranjeun bima kana naon wae angzaltu anu parantos nurunkeun kuring minal qur'ani nyaeta Al-Qur'an jeung eusi-eusina musaddiqon kalawan ngabenerkeun lima kana naon wae ma'akum anu sarta aranjeun minat Taurati nyaeta tegasna tina kitab Taurat bimuwafaqatihi kalayan nyaluyuan kana itu kitab pit tauhidi dina ngaesakeun nunggalkeunana Allah wan nubuwati sareng kanabian para nabi wala takunu jeung kade aranjeun ulah rek jadi awwala kafirin nyaeta pangheulana anu inkar bihi kana itu lagi min ahlil kitab